wabarakatuh. Sampurasun. Barudak wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumargi minggu kamari hidup parantos ngalaksanakeun penilaian harian kahiji nyaeta materina ngeunaan pagunungan. Ituna minggu ayeuna hayu urang lajengkeun kana materi anu salajengna nyaeta ngeunaan kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh naon sih? Supados dipanasaran, hayu urang lajengkeun slide anu salajengna. Dina kaulinan barudak aya sababaraha hal anu bakal dipelajari ku hideup. Dina KD 3.2 aya mengidentifikasi jenis, ragam atau varian, istilah, dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Foto acana ibu hoyong baros heula yeuh kinten-kinten hideup terang teh nya ieu permainan naon ci kaulinan naon nya anu aya dina gambar ieu teh nyaeta kaulinan sondah ataupun sok aya menyebut engklek ya. Kaulinan sondah anu zaman ayeuna mah asa langkingnya langkih pisan ku urang ditingali aya permainan sondah ieu. Tapi ayeuna hideuk tiasa ningali dina gambar anu aya dina PowerPoint anu ku ibu dina. Naon ari kaulinan barudak teh barudak? Kaulinan barudak teh nyaeta kamonesan anu sering dilakukeun ku barudak saperti contohna nu aya di Tatar Sunda dina waktu keur salse. Jadi kaulinan barudak teh diulinkeunana waktu keur salse. Salse teh naon? Salse teh rineh waktu urang keur teu aya pagawean. Nuju libur belajar misalnya teh nya hari Minggu teh biasana diulinkeunana dina waktu-waktu kosong. Jadi sanes dina waktu-waktu nuju diajar. Lajengna aya jenis kaulinan barudak. Aya dua jenis, nyaeta kaulinan anu make kakawihan, oge aya kaulinan anu henteu make kakawihan. Naon wae sih rupa-rupa kaulinan anu make kakawihan teh? Anu kahiji ieu aya cingciripit ya tangtuna hideup tos teu birek deui kana kaulinan cingciripit. Pasti pami sareng adik sareng rai hideup sareng wargi di bumi pasti kan sok ieu kitu nya kaulinan barudak cingciripit. Cingciripit tulang bajing kacapit. Laguna teh kinten-kinten saperti itu. Anu kadua aya prang-pring. Prang-pring sapu gading. Ya, anu katilu aya perepet jengkol. Anu kaopat aya oray-orayan. Anu kalima aya panggang mangga. Dan mangga ariga aya laguna kan. Terus aya cici putih. Jika kumaha sih cici putih teh? Oke bakal aya dina slide salajengna ku ibu bakal dijelaskan. Terus oge aya pacimit-cimit leutung. Pacimit-cimit leutung oge sami nya siga cingciripit biasana hidup sok masih keneh ngaulinkeun ieu kaulinan di bumi seon. Terus aya rupa-rupa kaulinan anu teu make kakawihan. Contona congklak. Anu kadua sorodot gaplok. Anu katilu adalah asih. Anu kaopat ngadu kalecik. Anu kalima lalayangan. Anu kagenep lingkup. Sareng nu katujuh aya jajampungan atanapi egrang. Kaulinan ieu teh diulinkeunana teu make kakawihan atawa henteu bari mahari. Kan urang lamun main congklak henteu bari haharian kan? Seperti itu nya. Salajengna ibu gaduh gambar ya. Ieu gambar naon yeuh? Gambar kaulinan barudak anu ngulinkeun kaulinan oray-orayan. Laguna teh siga kumaha cenah lagu oray-orayan teh? Kan aya kakawihan mah. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Kinten-kinten seperti itu. Terus ieu aya kaulinan anu teu nganggo kakawihan. Aya lalahyangan ya. Anu salajengna tah ieu aya sapintrong atawa biasana urang pami nuju SD nyebat teh main karet. Terus oge ieu aya teteleponan. Kaulinan teteleponan teh hidup pasti terang ya kantos ngadamel anu siga kieu ieu nganggo gelas biasana nganggo aqua gelas atau tapi gelas plastik gitu
teras disambungkeun karena gelas plastik anu sejen tuh jantan keteleponan seperti gitu. Ieu teu nganggo kakawihan ya, ieu donana teu nganggo kakawihan. Anu kadua, anu katilu selain anu salajengna ieu aya naon ieu teh? Ciknya ieu teh perepet jengkol. Perepet jengkol jajahean. Nah, ieu teh cara ngulinkeunana nyaeta ngaitkeun suku, silih ngaitkeun suku. Si suku teh dikait-kaitkeun tapi ngan hiji suku. Kusabab suku anu hijina teh jadi nahan, kudu nahan atawa ngajaga kaseimbangan supaya henteu labu. Salajengna tah ieu nya ieu congklak teh anu biasana sok diulinkeun ku budak awewe dina waktu ngabuburit keur bulan puasa atawa aya beklan oge nya sami. Beklan oge kalebet kana kaulinan. Teras tah ieu nu tadi aya paciri cibutung, anu ieu oge aya cinciripit, anu kieu nya cinciripit. Teras aya pacici-cici putri, aya cici putih nya. Cici putih teh anu tadi ku ibu disebutkeun laguna teh pacici-cici putri serele kembang celempung kalau mau kembang apa ai gerakanana siga kumaha gerakanana nyaeta siga urang pami ngulinkeun gagarudaan can kieu nya A B C D geus ditunjukkan hiji-hiji si ramona teh ieu ge sami ditunjukkan hiji-hiji ramona tapi laguna nya kitu teh tadi pacici-cici putih serele kembang celempung kalau mau kembang apa misalnya lirena teh nunjukna teh lirena di pandangan butiasnya data ditaros neng tias hoyong kembang naon misalnya cek ibu teh hoyong kembang cikur nah kita aya laguna deh dituluykeun manona neng tias hoyong kembang cikur kaboga insinyur nah bu kembang naon ge kira-kira kembang naon wae oge tiasa asalkan kita kabogoh nah insinyur kan sami ya kembang cukur insinyur jadi kedah ur gitu kedah sami tungtungna aya deh misalnya kembang laja berarti kabogohna raja kembang astor kabogohna doktor ya biasa jeung sanes kantana nah ieu aya galah asin teh nyaeta ucing garis biasana diulinkeunna di lapang ieu teh nyieun garisna bisa make tali ya di dipantengkeun talina bisa oge make kapur bisa make batu bata pokoknya bisa make segala rupa anu bisa jadi penanda garisna tah dina kaulinan galah asin teh dipaipkeun ku dua regu aya regu A jeung regu B contona ieu aya regu A anu beureum regu B anu koneng tah si regu B anu koneng teh kabagian ngajagaan tah garis teh aya garis nu panjang ya garis nu panjang terus aya opat garis hiji garis panjang anu vertikal di tengah aya opat garis anu horizontal nah garis anu horizontal ieu teh unggal garisna aya nu ngajagaan tim anu A ieu anu kabagian main kudu ngaliwatan unggal garis ieu tapi ulah keuna ku si tim B kudu nepikeun ka finish lamun keuna teh giliran jadi tim B anu main tim A anu jaga garis salajengna ieu aya egrang naon ari egrang teh jejangkungan teh ya barudak tah jejangkungan atanapi egrang teh biasana didomangan tina awi atuh awina nu kuatnya terus dijadikeun titincakan seperti ya aya titincakan terus urang lempang ngagunakeun jejangkungan ieu terus aya nu sarupa jeung jejangkungan naon teh nyaeta babatokan nah bu disebutna babatokan kusabab tuh tingali lamun ieu mah si suku teh nincak kana awi lamun ieu mah suku teh nincak kana batok tak disebutna babatokan tah ayeuna ieu bade nyambian ngawihkeun rumpaka kakawihan tuh ieu aya oray-orayan nya wilujeng ngarakeun oray-orayan luar reor mapai sawah entong kasih sedeka oray-orayan luar leor mapai kebon entong ka kebon bangun mending kaleuwi dileuwi
loba nu mandi saha anu mandi na panderi orai naon orai buka naon buka laut naon laut tipa naon dipanderi ri bros itu nya juga gitu ring kita nu terakhir kabagian ring teh langsung bros cenah asup tuh karena dua leungeun anu keur jadi menara ieu. Nah, permainan orai-oraian teh biasanya dina sastra Indonesia sok aya oge lagu teh disebut teh sep dur ya sami gerakanana mung kakabihana bentan. Tah barudak kanggo lawungan dinten ayeuna urang cekakeun bae aku mikawadoh kana jenis-jenis atawa rupa-rupa kaulinan barudak anu aya di Tatar Sunda. Kacindekanana atanapi kesimpulan tina lawungan dinten ayeuna nyaeta kaulinan barudak teh contohna saperti kaulinan barudak anu aya di Tatar Sunda kiwari mah geus langka dilakukeun ku barudak. Sabab utamana mah nyaeta kulantaran kiwari mah kaulinan teh geus kadeseh atawa kadesek ku kaulinan anu aya di internet. Contohna naon? Contohna ku Mobile Legend, ku FF ya, Tetris, pokoknya anu aya dina HP, anu aya dina Play Store eta teh sudah menyingkirkan nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya kaulinan barudak. Coba pasti hidup langkung apal kana Mobile Legend kan daripada kana cicing-cicing. Nah, eta salah sawios ya. Terus alasan sejina, nah cenah Bu, kaulinan barudak teh nah gara-gara internet unggul biasa janten aya alasan sejen. Contohnya kurangna fasilitas naon nya eta fasilitas ruangan atau lapang anu sok dipake ulin ku barudak. Ayeuna mah kan urang bumi di kota kan asa sedep di nagang. Ya, baheula mah imah zaman baheula mah si buruan atau halaman imahna teh bisa nepikeun ka bisa dipake ucing-ucingan ku barudak teh. Tapi zaman ayeuna mah hese. Kalakah lamun urang gandeng teh kalau ku tetangga teh kalau urang kalah dijual. Kadang siga kitu. Biasa jantan eta oge jantan salah sahiji alasan. Nah, kanggo dinten ayeuna aya pancen kanggo hideung. Pancenna nyaeta sebutkeun salah sahiji ngaran kaulinan barudak urang Sunda. Nya contona kaulinanna teh nyaeta teteleponan anu jiga tadinya. Tah anu kadua teh tugasna jelaskeun naon ari kaulinan anu ku hidup dipilih jeung kumaha cara ngulinkeunana. Contona tadi kaulinan anu hidup dipilih, contona tadi teh kan teteleponan. Tah teteleponan teh naon sih? Misalnya teteleponan nyaeta kaulinan barudak anu menggunakan bahan gelas plastik jeung benang anu disambungkeun ya cara kitu nya. Terus kumaha cara ngulinkeunana? Cara ngulinkeunana teh nyaeta diulinkeun ku dua urang dan bla 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 saperti kitu. Eta jawaban hidup teh ditulis dina buku tulis tuluy difotokeun hasilnya dikirim kana Edulogi. Iraha Bu batas pengumpulanana? Batas pengumpulanana nyaeta kaping 18 Agustus 2021 tabuh 17.00 alias tabuh 5 sonten. Langkung ti tabuh 5 sonten nilainya bakal dikirakan. Tunggal langkung sadinten ku Ibu dikerangan hiji poin. Hatur nuhun kana perhatosanana mugia hidup sadayana ngartos kana naon anu parantos dijelaskeun ku Ibu. Mugi mudah-mudahan aya manfaatna, wilujeng diajar, wilujeng ngerjakeun pancen. Teu kenging hilap nerapkeun protokol kesehatanana nyaeta nganggo masker, boga supanangan teu kenging melakukan berkerumun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.